model ayeuna nu di luhur teh palinter teh teori wungkul ku ngaran seblakna teh palalinter dina teori mah nu matak ieu nagara lamun dipingpin ku jelema nu pinter cilaka hayang jadi pejabat disimutan ku omongan kuring dek melaan rakyat dek nepikeun aspirasi rakyat padahal geus gek mah ka itu teh jadi bang saat bebaligo we pagede-gede daek datang ke kampung-kampung arengeh-arengeh ngajak seuri ngadak-ngadak bagur sakedeung ai geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun da orientasi na kana kakawasaan kana kadudukan lain dek jadi media sabab ilmu ngancikna dina otak mun otak kaancikan ilmu urang bakal pinter geus pinter bakal enteng usahana loba hasilna ngan gede dosana naon sabab nu pinter mah usahana kanu bodoh da kanu pinter deui moal daekeun bahwa dina hukum konstitusi kabeh pinter wungkul dina teori dina agama pun kitu deui loba katipu daya seseueurna dina agama teh diurang doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris bakal tega ngahalalkeun kana sarupa cara matak sim kuring dititah asup kana politik abrigan teu sudina ge naon jadi asup kana lingkaran setan sawios dikitukeun moal anu kasinggung paduli tong borok kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing kumaha cara pasnya pun anu newak meungpeung lineuk aing tewak baru kitu kiai wani tapi dina bener batur mah demo ngaruksak anarkis kurang mah ngomong na ulah sabab naon sabab kedaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat bebas mengemukakan pendapat sabab naon republik re itu kembali publik itu umum dari rakyat oleh rakyat untuk ayeuna dipakai kabangharan maranehna tah si goblok teh iblis teh ka iblis cenah ngambek ka sim kuring cek sim kuring teh ai sileng iblis lain tong ngambek goblok atuh